Balik gawe kapetingan nepi ka imah teh eueuh dengan sangu untung we aya jagong 3 siki. Bener besti geus mah balik gawe teh kapetingan. Nepi ka imah teh langsung nyangu tapi pas diilikan. Si dengan sanguna teh eueuh besti nu aya kur jagong ieu na hungkul untung we aya tarigu. Tah ayeuna mah si jagongna geus dipesekan. Jigana teh 2 siki ge mahi lamun misalna loba teuing mah eueuh rakyatna. Da kantun kalebar lamun misalna nyieun loba-loba teuing. Jagongna geus bersih mah tuluy dikurud si jagongna teh. Da emang geuninganan besti lamun misalna nyieun bakwan jagong kieu mah. Nyieunna ulah loba teuing jang sakalieun we kitu ngahuap. Lain cenah lain eceuk tapi emang kanyataanna lamun misalna barang jieun saeutik teh sok nikmat. Tapi pasti ilik-ilik jigana teh ieu ge barang jieunna loba teuing. Geus kapalang kumaha engke we. Tah lamun misalna geus beres dikurud modelan kieu teh besti dikumbah heula samemeh ditariguan. Asplong mukakeun pantok rak teh meuni waas jerona teh kur aya tarigu we jeung aci. Jeung minyak we meureunana. Culak cileuk neangan centong padahal mah dina jero rak geuningan. Pakean tariguna teu kudu make takarannya sesuai selera we ari teh nama biasana make tariguna tara loba teuing. Urusutkeun emang sakona mahi meureunan sabungkus oge. Besti tadi teh si jagongna beres dikumbah teh dicaian ku teh nana teh meh sakalian. Jigana teh mahi sakieu ge tariguna mah ieu mah urang simpen di we tutukan. Lantaran si caina kurang jadi dicaian di we tuluy diaduk-aduk. Biasana mah lamun misalnya nyieun bakwan jagong kieu ngeunahna teh di tambulan make cengek guluntungan nu warna hejo. Bener besti komo si gorenganna teh haneut keneh. Ngadaharna teh di kebon geuninganan nikmat pokona mah. Tapi da kulantaran ayeuna mah peuting bestinya jadi di imah we ngadaharna. Pas diilikan dina botolna teh ninganan minyak teh besti ere. Untung we masih keneh aya minyak pamere ti pamarentah. Bener besti teh nanah teh boga minyak nu pamere ti pamarentah anu 4 liter teh geuninganan. Maka kusok ditinggalkeun gawe ieu si minyak meuni awet tina jero rak. Masih utuh 4 literanana. Tah ayeuna mah geuninganan kabuka anu saliterna nyesa 3 liter deui. Tadi teh bari ngeceblek teh para ruguh anu pangalakeun cengek hejo jeung cengek beureum geuninganan tu besti. Lumayan apanan ke teh jang nyambel hejo. Lamun misalna si minyakna geus panas mah asupkeun kana katel saeutik-saeutik ulah dikabrekkeun kabeh. Da ieu teh lain arek nyieun martabak arek nyieun gorengan. Sabari nungguan gorenganna asak teh nanah teh arek nyokot heula coet nu aya di luar. Sabenerna mah teh nanah teh borangan besti komo lamun misalna mukakeun panto tengah peuting kieu. Sieun we pas plong panto teh aya nu nangtung ih amit-amit bae. Nanah teh karak inget besti sabulan yang lalu ieu teh si coet di luar ditinggalkeun gawe masih keneh aya di luar we coet. Aya untung nah henteu dipauk ku batur coba lamun dipauk meureunan lapur moal bisa nyambel hejo deui. Ongkohna ieu teh si coet teh peninggalan dina sticking jadi we lamun misalna leungit teh lapur. Nu intina mah nyaah lamun misalna kudu meuli deui. Soalna teh nama jeung coet ieu teh geus sehidup semati atuh besti bayangkeun 8 tahun yang lalu meuli ayeuna masih keneh nyaman dipakena teh. Si goreng bakwan jagongna geus asak mah tuluy ngarines heula ieu si cengek. Lantaran ngaranna ge sambal hejo anu dipakena teh kur uyah mecin hungkul. Kosna teh lamun misalna si cengekna belegeran modelan kieu ngeunah besti dicoelkeun jeung si bakwan jagongna teh. Ayeuna mah rek dipindahkeun we si gorenganna teh kana jero coet. 1 2 3 4 mahilah 4 duaaneun tah siap besti hayu ayeuna mah urang botram heula tapi pasti ilikan ieu runtah meninggal aya di tengah imah. Deui ieu si piring teh nyokot heula piring tuluy bukakeun magicomna nyiuk 2 centongeun ge mahi jigana teh 2 aneun da. Bismillah Allahumma